Baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh asa kedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patekrok 20 menit tarolah disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeting maknya henteu bisa sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah, nggak geter-geter jangan. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik sabaraha? 70 cokot 15. Hitung. Malaikat bae itu sia kaing. Aduh Gusti Allah 55 sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ah. Ayo Quran sabaraha juz kabehna hah pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Rud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Quran. Masya Allah pemain Inggris paling hebat sasya nyahoan kanu koskadar itu menyahoan luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu nyahoan kabeh luar biasa tah ka Al-Quran mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam ha di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can paeh geus balik ngaji Quran cekel bae geus cak majikan di kawana ka haji mau Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngagebleg ayeuna le si mbak caang tah mah sial jasa cak majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngagebleg aya kabujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup ka kula kumaha jelasan teu urang geus siaga kurang jelas aduh aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas tah jeung urang Lampung Putih sanajan besok marah bae aing resep ka marahna puguh tuh eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak ada yang Al-Quran dina kitab Taurat aya bahasa kieu ya abdi ama tastahi minni wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh harpan wa tudabbiruhu harpan hatta la yafutaka minhu syai'un dina kitab Taurat teh aya seperti eta biartiana wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat ti sebagian dulur anjeun surat ti babaturan anjeun surat ti kanu pake kacinta ku anjeun kabeneran keur aya di jalan lempang patadilu anu tarik anjeun minggir heula watak udu diuk heula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiruhu harpan sahurup eueuh nu kaliwat hatta layuputaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalukum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun
ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaik fihi litata'ammala tulahu wa 'ardahu summa anta muridun anhu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka dia kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejana ka negara ka mana kanu mawana kula mah jadi negara kasih keket itu ya rokok teh ya ongkos saya boh dikieun 100 ribuan yuk ayo nu cokot 10 ribu tah gaya pengusaha teh kos gitu pengusaha pelit teh kos gitu 100 200 10 ya sial sak nu bawa surat teh ku galedeg cek Junaid teh din kasih sila kasih baca heula surat neangan coba tempat anu ngeunaheun tempat anu ngeunaheun belah di dieu ieu mah loba nu liwat tentrem baca berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki ieu mah kamang-mang datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan. Dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandung tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh si Junaid tadi jasa disarangan hehehe ngan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan tah siap pernah disuratan semacam eta bungahna luar biasa sanggesta bunga macan lagi unekal liwat setingga-tingga can andai kata aya suara-suara nu ngaganggu pasti suara nu ngaganggu eta hei bandeng sia disentak ku sia andai kata rada poek pasti meuli baterai heura sorotan ku sia kusu jasa sia eta di suratan ku eta bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an pernah sia husu maca surat ti ka bogoh sia pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa nganaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa ka bogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabaraha kali maca Quran sapoe sabar aja pernah teu disuratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha kumaha eta maneh maca surat aboh luar biasa husu jasa sebab didinya aya kauntungan kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang udahlah urusan harga diatur saja andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40 udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan eta sia husu jasa lain husu deui
Wow di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova husu jasa husu aya nu kaliwat tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji sia maca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante haji henteu osok dibaca carang boga Qur'ana leungit eta dibandingkan ke orang surat ti kabogoh surat ti rekan usaha surat ti atasan husu luar biasa macana padahal hanya sakicep keuntungan dunia tapi Al-Quran nu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah dideule-deule acan andai kata dideule salah makrojna andai kata geus bener teu husu deui macana deuk kumaha sia ieu hirup urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat tade kumaha minta tulung ka saha. Nah nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae ya ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae bebeja ka anakna abah deuk di kamar bae emang kunaon kawin deui jeung anyar tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan ka dedat kunaon maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah jasa bisa maca Quran mamang mah kudu ti Iqra heula atuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha cak tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha itu bayaranna cek usap anu ku ge boga anak pemajikan ku karena Allah bae angel ka bisa karena sebab gulana teu giat aduh aing dik nangan ustad karena Allah bae di mana ieu mal manggih Pak Haji karena Allah mah mal manggih ku ari mah tuh geus pasti ni kos kitu bae juga satu siap angka naiknya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat aki-aki nu kakarak ngaji alif bah sing ade guruna artina guruna teh ulan usuing namun usuingna alif engke kan Pak Haji na alif alif atuh alif alif sia alif aing si ada guruna tah ieu mulai Pak Haji alif bata sajim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing moal nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing paeh aing asal boga ridho Gusti bae los TV jang sia ta ka anakna gantian nu bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ka anakna ha jang sia teh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek cenah teh loba sireuman abah mah hayang nu jelas ya abah kos kieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengikeun radio moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji pohara jasa tah mah Ki pohara jasa tah mah istimewa bae tah mah Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid maju ya Pak berapa umur? Genep 3 Pak
barakali ya maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru sa guruna aya Salim lim sia guruna dibayar aya jangjingna dibayar ka dia da henteu ah guys bener geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV radio kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran masyaallah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh ku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran geus sorga. Ya Allah ya Rabbi aya deui bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika wa tusgi ila hadithihi bi kulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ke seluruh awak anjeun hati anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deukeut anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana za muqbilun alik hei aing tiapan ngaharep ka anjeun lu muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aj'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa di rapihan kursi di lapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngaharepna teh ku seluruh awak maneh wajah maneh disangharepkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana eueuh lu kaliwat ade kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kaharep ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha Masya Allah